Kang Damang tuh saeutik sorana tak kitu abdi mah pakuwuk paling cadunanya dina pangajian kalalaki ongkoh loba bungkuleukna jentulna aya cicing pangharupna ari nyorah henteu disebut cengcelengan da usik ieu teh nya makana abdi mah Pak RT dina pangajian lah mending kene eueuh lalaki daripada kudu eueuh awewe. Bukan berarti gudang garam pria punya selera lain pedah lalaki resepna ka awewe normal boro-boro nu ngora si abah nu janggotan tita tadi teu ngicep-ngicep melongkeun abdi itu ternyata sebuah realita fakta nyata bahwa semarakna suasana di mana-mana lamun loba awe. Oh, geura urang buktikeun ece nu sok indit kana pangajian mingguan lolobana. Sok aya di sadahayu ece pangajian mingguan. Aya poe naon? Poe minggu ijot mingguan mah di mana-mana ge. Mingguan mah poe minggu. Da Jumaahan ge tara poe Senin. Nusok indit karena pengajian bulanan lolobana awewe sing tarik ece awas akang nutu nemal balik burut sia Kang balikan deui ece nusok indit karena pengajian bulanan lolobana awewe nu boga panyakit bulanan awewe nu boga kiridit bulanan ajengan runtag rumah tangga na alatan kagodaku awewe pejabat dipecat kaoloku nu epes meer babari lewe nu sok manyun teu kaup salaki teu boga duit beuki tarik nu sok muruku sunuh teu kaup salaki teu buburuh awewe nu sok panasan ku harta batur nu sok alak ilik kana baju batur nusok nganyuk tara bebeja kasalaki tuh matak dina naraka oge lolobana alhamdulillah dolong eta teka palangko celak hirup kana neraka syukuran eta mana udzubillah min Analo ibu bapak kecap awewe jangankan dijadikan siloka ku kaum lalaki bahkan ayeuna di imah ece nu migawe pagawean sok lolobana awewe lalaki nemal ece sing jujur awewe lalaki osok ece nyangu di imah jang salaki unggal poe osok sok dinuhunkeun ku salaki tara deleng eta kan kakuping ku akang tak pengakuan si korban Kang oh ece bedas ece urang demo lah oh sok salaki ece gegeroh unggal poe ngepel tara cing tah teh preman preman pensiun oh si ibu sadayana oh sok salaki ece di imah ngistrika unggal poe eta ece kikituan capek henteu cing ece tong luak liuk ka pamuda da moal bogoheun ieu cicing riweuh luak liuk lo kerobi bapak ternyata geuninganan pamajikan teh capek naon sababna ibi pangna capek sabab digawena ku rangan makana akang ti mimiti poe isuk geura mikir neangan awewe saurang deui siap ece siap jadi atuh ece teh mending capek hate mending capek gawe sing jujur ece nemal mending capek hate mending capek gawe cak sia geus bapak ti mimiti poe isuk cicing tong buburuh nusok ngojek bikeun motor ka pamajikan nusok macul akang bikeun paculna nusok ngalakalapa bikeun bedogna saksi langit jeung bumi peuting ayeuna pamajikan akang geus ikrar mending keneh capek gawe wayahna ece isuk mah wilujeng ngararojeg dabongan cek ece mending capek
Tenang ibu, jangan dulu kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Ketika bibir pecah-pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Punten, ya Pak saat tadi teh Pasartum salah nyuguhan teh ya teh. Munti berang, hawa panas pantas ku seprit. Ari tipe tingkil bari hawa tiris nu alus malain seprit tapi naon? Oh, baiklah rek kopi rek susu. Ari kopi jeung susu beda henteu cek? Beda. Naon bedana? Ari susu mah, ari kopi mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtung na wungkul. Tak bedana. Nya wayak ieu mah punten Pasartum nu enak mah susu teu penting mah. Sok salaki ece lamun ti penting ka ece sok naroskeun seprit naroskeun susu. Musadayana supaya tidak banyak mengulur waktu membuang kalam. Asa ece ulah balangah ngaosna urang 5 menit deui. Cicing tong protes amplop ku Pasartum geus dilapet ieu lah. Ngaji mah teu kudu lila ece nu penting mah singkat padat melekat kade poho balik mawa ilmu anuman karena dahareun wae. Rasanya tidak ada satu kalimat yang pantas dipanjatkan di malam ini terkecuali doa. Mudah-mudahan ieu panganten anu bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru aya pangantenna teh ya. Oh kan, bisi keur onok-onokan dina ranyang. Ek didoakeun sing runtuh ranyang.